Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi bubukaning carita satu acana sim kuring bade ngawitan diajar ngadongeng langkung ti payun sim kuring sajanyunkeun pangapunten buk bilih dina ieu carios aya salah sabios nami tempat atau nampi gelar anu bakal kapedal margi ieu mah mung sakadar anu unggul gitu teu aya kajantenan di kieuna gitu mangatu supados henteu nyangkulong ting kana waktos urang ngawitan wae ieu dongengna anu nyandak judul Mustika Panggendam Sukma bagian anu kahiji. Kocapkeun harita tiru ulang lalaki anu pangawakana jarangkung gede pasaumon beungeutna lirbang barongan karucem jiga anu teu barisaeun seuri rata-rata tiluarana mibanda puuk anu paranjang jarabri kumis jeung janggot katut kudegna we ngajecemrung minuhan beungeutna masing-masing dina cangkengna katempo ngagaraplok pedog panjang ngagangsar sarangkana semet kana tuur baju jeung calanana sing sarua hideung dina tarangna marake ketideung nambahan serem pikeun anu nempo jauh keneh tempatna teh euy doek mah satakut turun yang nginum ieu teh ceuk anu panghareupna katelahna teh Ki Barong manehna teh bari ngarandag tuluy ngareret ka baturna nu duaan kagok sakedeng deui ge nepi tuh tukangan pasir nu itu ceuk Ki Sarja ngaran baturna nu saurang kituna teh bari nunjuk ka hiji pasir nu katempo ngelemeng hideung maklum harita teh wanci meh ampir nincek ka janai leutik lah sia mah jauh keneh atuh ari tukangan pasir nu itu mah pasir jurig teh nya eta teh lain ngaranna heueuh dek nyaho eta mah nu diserebut pasir jurig teh ya dajeng nyana di pasir eta mah panonobana para jurig jeung siluman malah genderuwo ge loba dirinya mah na teu salah kitu nini cengkir teh bet ngajedog di tempatna setan barakasakan sagala ceuk Ki Congkok milu mairan bari ngareret ka Ki Barong make jeung salah sagala yang meueuh we ngaranna ge nini cengkir turungan curi atuh anjedogna oge pasti disayangna jurig da geus warawuheun manehna mah jeung jurig oge Ki Barong leuwih yakin ai heueuh eta ini cengkir mah pan lain manusia biasa juga urang cek beja mah manehna teh cenah masih keneh keturunan jurig jarian Ki Barong cek Ki Barong bari ditungtungan ku seuri mending gagak nepi ka sora-sora satuan nu keur des disarada ge langsung jempe reuwas meureun ngadenge seuri Ki Barong anu handaruan ayo urang tulikeun deui meh buru-buru tepi sugan we eta nini teh can hees ceuk Ki Barong leuwih bari manehna miheulaan leumpang di mana ngajadogna eta nini teh geuning eueuh imah di dieu mah moal ngajadogna luhureun tatangkalan mah kitu ceuk Ki Sarja basa geus anjog kanu ditujuna nyaeta pasir jurig teh ya moal ngajadogna dina liang mah kitu ceuk Ki Barong pipilueun Maria mairan manehna nu ratret ka sebudeureun eta tempat udah memang eueuh imah atawa saung di dinya mah ukur rajeg ku tatangkalan nu sagede-gede beuteung muning nu umurna geus aya meureun ratusan taun lah sia mah pirah ku aya jelema make jeung ngajedog di jero liang sagala kos rahe kadut wae ari geus di mana tuh nya di mana cicingna nini turunan jurig teh Sarja ceuk Ki Congkok ngareret ka Ki Sarja nu keur nyekeskeun paneker keur nyeungeut dun kawung
Tapi sabot kerpat tental-cental gitu tekanyahuan di mana datangna cuk cikiki kadenge ya sorana nyikiki kadengena matak muringkak pulu-pulu sorana pipinahan rerendehan sakapeung jiga anu di beh kaler sakapeung jiga anu di kidul sakapeung jiga anu di beh wetan jeung di beh kulon. Sawi seraya anu serian cikik kan tapi di mananya mau gitu jurik-jurian mah Coki Barong bari tulang cileung bari ngadengdekeun palebah ceurina karena palebah datangna eta sora pasti eta meureun ngaranna ini cengkir kalapa teh euy cekik congkok sarua mana ge bari tulang cileung hayang nyaho di mana datangna eta sora dek nanahaun sia teh manusia goreng patut jor ka dieu ke tempat aing sia hayang modar sia teh bareng jeung cacap caritaan anu bieu celegedeg di hareupeun anu tiluan teh nyaho-nyaho geus aya saurang jirim anu katempo awakna bongkok bajuna bodas rada kuleuheu pinuh tatamalan deui coba geus sarabet leungeun katuhurna nyekel itu ari leungeun kencana ngais anak monyet katingali matana bolotot beungeutna jiga tangkorak bukna panjang bodas patinggaria katubak angin atuh nu pojirim jiga kitu mah anu tiluan teh anu kawentar maranehna jelema keur dewawani kuat ka ti bubur anyat mundur marasa reuwas meureun ku ningali bebeungetan ini cengkir nu teu beda jeung dedemit. Nah sia kalah harunur-unuran kitu sok bejakeun ka aing saha sia tiluan teh aya maksud naon jojor ka dieu tapi serog pisarja maju ka hareup memeh nyarita manehna neuteup seukeut ka eta nini-nini nyata nu tayalian nini cengkir nu ngageugeuh pasir juri jalma anu rek ditepunganna ku maranehna atur puntenna bae nini lamun kuring jeung batur-batur kuring geus ngaganggu ka nini kuring teh ngahaja ka dieu rek nepungan ka nini nya kitu nini nu katelah nini cengkir teh ceuk pisarja nyaritana rada sopan teu gariha teuing ari ka nini cengkir mah da sieuneun meureun nya heueuh deuleu aing pisan nu katelah nini cengkir anu pangsaktina di sakolong jagat ieu naon sia kaperluanana sia sakabeh teh pangna datang ka tempat aing ceuk nini cengkir takaburna karanan na ditana teh asa aing pangsaktina meureun asa aing pangcengkirna pohara cenah satu acana ngahaturkeun nuhun atuh kuring tiluan kajurungan kuring tiluan teh kajurungan ku juragan mardisan pikeun nepangan ka nini ka dieu nya du karek naonna mah kuring oge teh apa palebah dinya nama duka bade naon-naonna kitu maksud teh si Mardisan wah aing ge ka manusia eta mah baheula kungsi minta tolong ka aing basa manehna minta pangeluhkeun manusia nah lain si Mardisan na sorangan anu mantong ka dieu atuh lain ngajurungan batur leheung meunah manusia anu di jurungan anak karasep mah sakieu goreng patut tiga monyet raun teh dicongkok jeung Ki Barong nepi ka panas ceulina ngadenge omongan ini cengkir nu jelas-jelas kahina moyo ka maranehna ngan kisarja anu sikepna tenang teh teu diasupkeun kana hate manehna mah caritaan ini cengkir anu juga tadi teh lamun lain keur ngajalankeun tugas ti Juragan Mardisan mah di podaran ieu nini lebokeun tetelo teh ku aing ngahina pisan ka aing sia kos manehna boga rupa anu geulis wae sakitu jiga jurig jerian teh ceuk Ki Barong ngagereneng bari panonna mencrong ka nini cengkir ngomong naon sia teh sakali deui sia samarukna teh kadenge ku aing nyonyot kaluas ku sia tuh manusia itu bebekkeun sungutna ku sia ceuk nini cengkir ambak bari ngalepaskeun anak monyet anu keur diaisna.
ayeuna mah kieu we cek aing mah cor we sia ayeuna geura marantau pokona aing mah engke nyaho-nyaho aya di ditu we di gogobrogna si Mardi Sam cek Nini Cengkir geus ngayadeta kitu mah tuh gelebar we manehna teh hiber ngagaya bag ka luhur sale weh dina pangpung tangka kai nu pangluhurna tuluy ucang ange bari ciciri hilang ari anu tiluan ukur bisa caroloho bari taranggah ka luhur nempokeun Nini Cengkir anu keur sidengdang dina pangpung eta dahan padahal lamun secara akal sehat mah eta pangpung teh ngan saukur sagede curug bari jeung garing pimanaeun kudu bisa nahan beratna awak Nini Cengkir sanajan Nini Cengkir sebut awakna peot oge da anger gitu aing ngaran awak jelema mah tahan ku pangpung anu sagede kitu sakitu oge geus kaciri yen ilmu ngahampangkeun awakna Nini Cengkir teh tingkatanna lain hanap-hanap jadi geus aya dinu pangluhurna gitu anu pamustunganna mah bring weh anu teulean teh laleumpang ninggalkeun eta patempatan rek balik ka lemburna nyaeta rek laporan ngeunaan tugasna ka dununganna anu katelah Juragan Mardi Sam teu kaca aturilana di jalan urang caturkeun geus nepi maranehna teh harita wanci haneut moyan maranehna geus anjog ka hareupeun imah dununganna barang maranehna nyata nu tiluan teh narempok anu golodog katara aya tarumpah ngabagug di luhureun golodog tarumpah teh senal gitu para mitra rupana eta tarumpah teh eueuh pikahayangeun butut gitu maksudna teh jaba teu maratut deui bentukna oge kela euy ari ieu senal sahanya meni butut jeung asa teu parantes teuing katempana ge nah anu sahanya kieu ceuk Ki Barong bari mencrong teu ngicep-ngicep kana eta tarumpah eta senal teh para wargi lah nyaho teuing atuh teuing bakyak anu saha padahal teuing lah ulah dipikiran teu parenting teuing ieu barina ge anu penting ayeuna urang geus rengse ngajalankeun tugas ti Juragan Mardi Sam yeuh urang ngarasup ceuk Ki Sarja kituna teh bari kalacat manehna ngalacat kana golodog tuluy mukakeun panto teu uluk salam heula atawa keketrok da geus biasa beun manehna mah atuh baturna nu duaan oge belas bus milu arasup ka imah ati marana heula si laing tiluan teh euy mending ngampleng di sore kamari karek baralik wayah kieu tanya saurang lalaki nu keur diuk harita pahareup-hareup jeung saurang nini-nini eta anu tayalian ti Juragan Mardi Sam nu harita keur nyangareupan Nini Cengkir ketempo Nini Cengkir keur nyerengeh nemongkeun huntuna anu harideung kanu anyar daratan ari anu ditaranya teu buru-buru nemalan maranehna ka arah carolohok asa kaget beureun ku Nini Cengkir nu geus milaan aya di imah dununganana padahal manehna mah pan sakitu lilana leumpang ti pas juri-juri ka lembur teh aya geuningan aya di dieu nu atuh ari geus ka dieu mah ini ceuk Ki Sarja rada arup-arup kitu nanti bari mencrong ka Nini Cengkir pinuh kakaget ti memeh subuh geus nini mah geus ka dieu ari manehna atuh nini lelat teuing nantas ti marana heula tanya eta lalaki nu tayalian ti Juragan Mardi Sam dununganna teh para wargi teu tos ti pamana gan da tebih atuh jarak ti tempat si Nini ka dieu teh tapi naha geuning ari si Nini mah ini ti subuh keneh cenah geus nepi ka dieu ceuk Ki Congkok ngadakeun kaherana geus belah ulah dipikiran bisi maraneh rek ngareureuhkeun heula ka cape mah cug we ka itu atawa bisi rek dahar nyokot we ka dapur sorangan amajikan teh we keur ka pasar heula tadi teh ceuk Juragan Mardi Sam mungkas caritaanana ka balad-baladna atuh geus puguh kitu mah nu tiluan teh tuluy we pating laleos ka dapur rek ngadon darahar da memang nya maranehna ngarasa lapar ti sore keneh can manggih dahareuna naon ain euy paingan aya cenah si horeng anu ditunan jurik teh geuning euy ceuk Ki
congkok radang harewas ke Kibarong. Basa maranehna geus aya di dapur. Hush, ulah ka menang karep bisa ngomong teh. Bisa kadengieun ke. Sakitu basa penting Kibarong dirowe ku anak monyet nanti sieun seuing. Ceuk Ki Sarja ngahuyut ka Congkok. Tuh cep sararea teh aya nu wani dinyarita. Satunya maranehna penting celebek darahar. Ayeuna balik teh nyaritakeun Nini Cengkir jeung Juragan Mardisam nu keur garuna mandi patengahan. Hampuran ini kuring teh lain kurang sopan atawa teu upama. Nya teu ngajurugan ka 3 anak buah kuring pikeun ngangkir Nini ka dieu. Nya tah keur sibuk kuring teh. Cek Juragan Mardisam sanduk-sanduk ka Nini Cengkir. Nya kajeun lah. Dangeus ayeuna mah, dangeus ayeuna mah. Jadi kumaha maksud sia teh? Pangnan yang aing ka dieu teh. Cek Nini Cengkir. Tumanya ka Juragan Mardisam. Teu kasaha-kasaha basana teh aing we jeung sia abau Nini teh nyaho kana tetak rama. Hari teh heula lain geus modar manusia anu ku aing teluh teh lain. Nah, aya naon deui ayeuna? Pangna sia ngundang aing ka dieu teh kisah. Cek Nini Cengkir, sorana teh jadi beda-beda. Ngadongengna tuh. Manehna tumanya ka Juragan Mardisam, bangun anu hayang geura nyaho meureun ngeunaan pamaksudan Juragan Mardisam pangna ngundang ka manehna. Nya hari jelema eta mah Nini, dilakeun oge geus pae. Atuh piraku Nini teh nyaho kana pamaksudan kuring. Panini teh jago noropong, jeung sok nyaho kana naon kerentas jelema samemeh diucapkeun kitu lin. Temba Juragan Mardisam. Bari neuteup kana monyet nu gagalacanga dina sirah Nini Cengkir. Hah, sia mah. Atuh ieu mah lain naon. Meh rada panjang we caritaanana. Aing oge apa di sabenerna mah kana maksud jeung tujuan sia. Nganu leuwih hade mah sia we nu langsung nyarita ngajelaskeun. Sok caritakeun meh leuwih eces tur jentre. Jelas jeung puguh deui hari ku sia dicek langsung nu nyaritana mah. Atuh geus dikitukeun ku Nini Cengkir mah ngadrek-drek weh. Juragan Mardisam teh nyaritakeun maksud jeung tujuanana ka Nini Cengkir. Kitu teh taya anu kaliwat. Nyata gering nasi juha alatan digunakan ku kuring pan barabe meureun. Ini oge pasti kababawa. Daek teu Nini lamun ke dikawa ku polisi tuluy di penjara. Hih, teu jadi teuing aing mah. Sia we nu ngalakukeunana. Aing mah darma ditahan unggul. Nya tak ge. Jadi kumaha tuh raha mamitianana Nini ngajalankeun tugas ti kuring. Tenang masalah buruhna mah hayang sabaraha perak oge dibere lah. Si juhalin anu rek diguna-guna ku aing teh. Nah rek disapatkeun nyawana sakalian atawa kumaha? Ulah langsung dipodaran. Ngeunah teuing Nini teu saimbang jeung dosana. Kuring minta supaya Nini newak sukmana si Juha. Tuluy eta sukmana krem ulah sina bisa balik deui kana kulunganana. Sugan jadi bangke hirup wae tah si Juha goreng kaulu teh. Engke lamun kuring geus ngarasa puas pek bae. Najan ku Nini dek diparagatkeun nyawana sakalian ge cek Juragan Mardisam.